Kebona Mang Anas anu ngajawabna tarik didoakeun hutang nacing lunas. Katingali nu loba hutang mati umna nyeng soal. Ulah dibenerkeun atuh. Katingali teuing. Siap cing tarik sekali deui ulah eleh ku hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siga nu candahar ngajawab teh. Oh tah can? Oh, betul paling ngambak atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahil awwal qabla al-awwal wa laysa lahu akhir wa huwa hayyun daimun la yamut. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tukang bari nyeran deh. Tong bari nunutan aja tuh ke langsung rekene. Bari ngorong anu kusim kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, Bapak DKM setempat, ketua DMI sareng sajabina anu hadir di ieu tempat, teu hilap oge ibu-ibu anu ku Allah dipika rindu. Amin atuh cel. Tengah harulengkeun teh lapar sugan. Ibu-ibu nu ku Allah dipika rindu, bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Teu hilap oge Bapak RT kalih Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran BLT. Jadi itu imannya. Oge sadaya nu hadir di tempat, adik-adik yang dimuliakan Allah. Coba adik-adiknya mana? Anak soleh. Anak soleh. Tepuk, tepuk anak salah. Salah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Tepuk emak-emak soleh. Aku aduh masih sah. Puji kali syukur teratur ka Allah anu maha ghafur, nikmatna anu selalu terkucur, moal tiasa ku orang diukur. Nikmat ti Allah selalu terkucur, timimiti ka tukang bajigur, ka tukang bubur, ka tukang sayur, ka tukang cuk, oge ka para gubernur, tug dugi ka jalma anu sok nepak bu. Puja teratur ke Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksan, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka.
Allah anu nyiptakeun manusia ti luhur sausap rambut tuk dugi ka handap saibas dampal. Betul. Allah nyiptakeun surga kanggo jalmi anu bertak, neraka kanggo jalmi anu dorak, tukang coba cap dicoba nyebakan naon cadat tunyak ton tujang taj tujah tet tungal to tujang kron Allah nyiptakan manusia ti luhur sausap rambut masya sempurna ciptaan saha Allah. Makana orang di dia dina raraga bersyukur karena nikmat Allah subhanahu. Yo sareng heula subhanallah walhamdulillah wala wala haula wala quwata illa billahil subhanallah maha suci. Makana orang sebagai manusia ulah sosud alhamdulillah pujian kanggo Allah. Maka sebagai manusia ulah pupuji pupujian makan wae teh teuing ulah hayang segera dipuji. Balik ti Mekah meuli emas sarenceng oce bade ka mana? Bade ka warung Maeda. Oh di kieu-kieu aya Maeda aya aya Ceiroh aya Maija Cetuti aya Cetuti Bututi jeung Butati ngobrol aya naon butut cenah gitu cek Bututi ka Butati naon buta aduh hapunten pisannya bilih aya namina kasuatsiat ke Ramadan mangkaning cicing ulah ngambek ke Ramadan mah batal sia puasana. Makanya bersyukur karena nikmat Allah. Allahu Akbar. Allah anu maha bas kebesaran Allah luar biasa. Langit diciptakan tanpa tiang tapi kokoh luar biasa. Makanya orang mah ulah punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrina empit gitu. 4 hijau gesek maksudnya. Ulah sombong. Sebab apa? Nikmat dari Allah luar biasa. Manusia mah lemah. Naon cenah? Sempurna ciptaan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Osok maca Quran osok. Osok maca Quran osok. Loba kene maca Quran apa maca HP? Isuk-isuk muka HP, subuh oge muka, berang-berang muka, sore oge nyoo, puting-puting nyoo, ngajina muka, wiridna nyepeng, maotna nyepeng. Aku mah maot nyepeng HP. Astagfirullahal. Saking cinta kana HP cek zaman ayeuna mah hudang sarege nu pertama dibuka naon? Mata. Nah, jadi kana HP teh kieu nya. Da ieu tara maca Quran teh. Osok maca Quran osok. Wios dites lah wios. Lanjutkan ayat ini ya, cik anak-anak soleh. Lanjutkan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah. Luar biasa. Wadduha amma yatasaalun. Hebat bener anak soleh. Hiji deui nu pondok. Shod. Tinu pondok aja. Aya surat sod aya? Enggak sod naon? Dod. Oh dod cenah. Sok atuh. Sod. Garelo. Nya aya surat sodod. Nanti kena maca Quran. Ulah game wae. Oh game wae. Lanjutna saeutik. Qaf. Qaf. Balik di KTK saya cek. Surat sod aya?
Surat Qaf aya. Surat H ayat di mana? Aya. Oh, can manggihan surat. Ini buah beda Quran gitu di dia mah. Eta ulah garlut atuh. Ya sujang ulah garlut. Cicing. Anak soleh tutup mulutnya, lihat ke depan, buka telinganya, senyum yang indah. Siap, baik. Salawat juga salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Cinta Rasul tidak? Cinta Rasul tidak? Adik-adik cinta Rasul tidak? Neng, Ted, cinta Rasul tidak? Ibu-ibu cinta Rasul, Bu? Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Solawat. Eta hungkul aja. 1 solawat, 2 sahadat, mengikuti. Sudah belum mengikuti sunnahnya, Bu? Di antara sunnah baginda Rasul, Rasul mah senang mengikuti kajian pengajian, betul. Nah, baca Al-Qur, makana ulah HP wa cing game sebutkeun naon we hiji. 2 deh. Game naon we game hiji? FF. 2 3 Astagfirullah. 4 palingan tuh bisa surat sodeng. Dek, bacalah Al-Qur. Kenapa? Syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan jadi penolong bagi orang yang membacanya, apalagi dengan bacaan yang merdu yang halus suaranya, ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak gerebeknya maca Quran atau bener. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu kitu aya. Dengarkeun suara teh. Lamun suara hade, ece manggil suami ge kan indah. Fafah. Komo dilagukeun mah cek suaminya teh. Mama. Kan dia sakedang. Error begini. Fang nyokotkan hihid. Ya, belajar Al-Qur. Mau ke surga mau? Mau ke surga mau? Apa di antara akhlak Rasul tadi? Sunnah Rasul. Di antaranya Rasul senang mengikuti kaji pengajian. Cing banyak tapi rata-rata memang nuser ikut pengajian kita ibu. Poin oke paling seurnya anu